ajudan teh menang warisan kamari teh. Mending geus ato aing boga mobil. Belanjaan aing loba, aing boga handphone. Aing teh narek tiktokan aing jeung si Mawar teh ku aing diajakan tiktokan. Ya mah ayo we nyakong ngimpi mah aing geus tok budang kamari teh geus jeleng ngimpi aing bahagiana. Batur ngajaran aing siga batur ngendong di hotel di ditu di Jakarta tuh di hotel bintang 7. Aing mah ieu sih meureun peda efek pake emas meureun aing buat kabawa ngimpi jadi beunghar. Nyaho mah ieu mas oge aing duit menang minjem ibu haji bayarkeuneun. Soke aing buat gering-gering boga hutang aing ke Bu Haji tibang karak ditagih ku Bu Haji sakali kuat gering-gering. Si Mawar gering teu boga beas aing meni para pusing da mun menang warisan menahun meureunnya. Loba duit tinggal ucang-ucang we aing siga kunti gitu tah. Ucang-ucang angge we aing. Menahun. Tadi nama lamun boga duit rek operasi plastik tadi nama aing teh da irung aing yo kurang mancung aing rek operasi sampe bangir. Terus untuk aing yo lamun ngadahar daging teh kuat nyarelap da karehol. Aing mangke malah boga duit marek dipager untuk teh siga batur. Gagal aing menang warisan teh. So aing kumaha ayeuna? Ternyata nyatana aing kenek-kenek we teu gableng duit. Nantah segala keluar cenah keur muriangan moal rek keur muriangan mah eta guru tuh sorangan kunaon sih hanya kumaha teh guru tuh kamari batu keur ngimpi indah malah dihudangkeun ya eta seseureun sorangan urang karunya kan nya bae we atuh pas seserian oge yang penting mah teu gelo ngaranna ge keur sare ningali meureun keur sare teh keur ngimpi ya heuh yang usah dibelikan orang obat lah. Obat naon? Naon lah. Nanggeus ke ku aing beulikeun Entrostop. Aing mencet Nya bae we sugan eta muriangan aja di stok. Aing mah meni aya-aya wae tuh da sagala gering. Jadi para rusing da aing mah ka aingna. Apa aing molor deui nya ambe ngimpi deui. Tapi nanggeus saroreang aing capek nyari cangkeng molor wae teh. Panas-panas kieu mah ngeunah da lamun ngarujak. Aing kacek asem ngan ge urang sita ngarujak mana sanya rujak kasih empi. Aing ulin we pada anak ieu aing mangguan nu gering molor wae aing jadi cara rangkeul ningalina. Sah aing kacek asem cek asem raya teh nya. Paling tanya rujak manehna aing para rusing lah. Bararoga duit, kali nama nang duit ngimpi. Mendingan aing ngarujak ya. Panas-panas ki seger ngarujak. Kita masa sih teh salaki sia gering oge lan diuruskeun ge. Urang ngarek ulin pusing nih mah ge mama oge di dieu wae eta lain mah ngejo ka ditu nya aing ngarek nyangu aing ge ream jor teuing sia we nu ngorang nyangu uruskeun salaki teh gering ngaladog wae heuh urang ngarek ieu heula rek ngarujak mah urang lieur banget teu ke balik ngalina heueuh ngarujak balik heueuh nih calembek nih pagawean teh kieu bal poe teh babarasih we rebu aing mah dilobadi da jambu ya mau jambu mau dia rujak bel jambu teh tapi bulana lu cengekna malah di salon aing meneliti kieu nyelebu malulu salon kasan teh zaman ayeuna Osmos ieu leuh aing anak aing loba 3 Osmos na meneliti kieu tapi mahi dah tak lagi sasendok coba ya dispenser aing nih dengan dihandap meja na udah lebu malulu
ada aku aing bersihan we itu enggak poe dah. Capek jadi ibu-ibu teh. Enggak poe kieu we menaung ngagaji aing Iya deui kulkas. Meni ubunana nya kulkas teh. Coba aya naon nya kulkas Duh, alau nanaonan pisan Nih aku nu mun SMA teh aing. Ngarogok bersih we teh dah. Assalamualaikum. Salam. Siapa naon? Aing keur bebersih. Aing di mah parusin. Kumaha sih si parusing we? Saki aing gering 2 poe buka sawah-sawah. Naon sih? Nya teu nyaho atuh aing oge. Wah, aing ge nyaho lah. Naon sih nyaho naon? Parusing arek merah hutang kan. Abu Haji Fatimah, saya pinjem duit. Ih, cek salah sih ya. Aing nyaho, aing ngabejakeun. Asia si empinya. Nya, aya we. Ih, dasar teh si Haji Medit eta teh ngomong wae bejan payah. Iya, kena duit batu kudu dibayar aing minjem mah. Nya heun keke aing geus ngomong Saya dibayar. kamera mas tetas menang kemarin minjem. Lah aing ngaku kan sia nu ngajarkeun ge mimiti. Nya sugan teh aing mau beneran eta teh minjem. Oh, nya aing mah bener kan sia cenah ge ieu. Nya minjem duit teh aus sih kana mau dibalikeun emas. Oh, nya aing dipikir nya bener. Siapa di pikiran teh beneran nya. Nya heula lah aing mah gerak cepat emang sia mau ngomongin yang Kayaknya aing bayareun ieu jadina we salakisnya gering tah. Hanya bae we kumaha engke we hutang mah. Itu sih renang tadi ya. Di posisi alus ya ini mah kursi teh aneh ya rodaan. Tadi aing baheula itu digawe di kantor sia mah. Oh, saya di kantor. Jadi di kursi di padong Gus ya. Oh, nya biar aku aing madog dibere ku bos tidang anya. Mejana rusak aing cocok budak. Oh, Aisyah di kantor. Terus eureun. Eureun. Terus ya eureun teh mah kursi jeung meja. Oh, bager nya bos aing nya. Lah Rusak aing rusak sih mah diputar-putar wae ah. Yang lain aing caranya digawe di kantor oleh-oleh na. Iya. Bager bos aing mah, mun eureun teh aya naon ge dibere-berekeun. Oh gitu. Angger ngalamar di bangkrut pabrik. Nya kumaha teu bangkrut sia teh. Pabrikna kursi jeung meja lagi dibawan karyawanna. Di bejaan bos aing mah bager, aya naon ge mun eureun teh karyawanna diberekeun wae, nanaon oge. Aneh sia mah cuma langsung tadi bawa kabeh di mesin-mesin aku sih Aya lamun diberekeun mah aya dibawa kabeh ku ge. Aneh aing aya wae pabrik teh. Hebatnya aingnya. Oh sih. Yeh, aing mah datang hadir ngarujak aya ngomongkeun kursi aing dibere ngomong. Aing ge kan eueuh gulana jeung cengekna sia mah tu aing jambuna. Iya aing mah udah. Sia mah meni kere banget. Kamari tas minjem lain. Nah, jual we eta nya meuli cengeng. Tuh hidang berapa anak jual mah juga mau dicengek kumpul. Ini teu boga jang meuli cengek-cengek. Acan aing ada. Nyaan sia teh. Ya, meuli cengek yang bulan kan itu. Aing mah. Ya sia mah. Wah, sekali itu salah siapun mah mentak. Si Ini siapa yang kene wae? Nyau di mana meureun? Nang geus kayak aing sih bisa kadieu nya. Geus mah. Geus siapkeun nya. Oh, aing mau minta lihat dulu ini budak teh ampun ah. Ya mahi kitu duit sakieu sih mah. Mahi 2000 manehna 2000-an kabeh. Aing mah. Oh, jeung aing. Kuliah saya mah eta kuliah wae aku mah jamuna di aing kabeh di aing ah. Ih, nya bisa duit kuliah. Ampun, aing mah kudu tetangga teh kabina-bina da. Ini nak ini saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kan mana, Neng? Ya keur icing we teh keur nungguan budak keur dibawa ku bapana tadi ka mana? Oh, air ke warung kok eta. Ayo kana balik. Aya karak balik kene. Oh, iya, mumpung air ngajak kan atuh ngarujak air di ditu. Di mana? Itu di mana Cekasem tuh aing ke warung heula, aing rek meuli gula. Heeh atuh. Tapi mau naon atuh di imah? Itu kudu mau nanaon sih mau beteng kosong. Heeh bener. Oh, nya, Ayo. sia ngarundas ya. Ayo. Yang geus teh ke warung heula nya. Rek mandi. Langsung lah ditu. Kacang-kacang tahu. Memang, nampu coba kacang nama. Oh iya, 1000-an ulah mak, kacang. 2000 we 2000 wae, 2000 malu abang teu boga duit na. Oh. Tadi
anjut ke bara panen merenya. Oh, panen ge kuberit parena. Nasa ke mari barere. Itu aja naik kesugan ke kan dia ya. Kacang. Kacang atau neng kacang. Kacang parajitan mah. 2.000. Mama hatuh kacang kieu 2.000. Kacang nah ya. Biasa kacang mana? Ah, moal mak. Masuk ke beli bere ah. Mama itu bawa duit yang beli beas gitu ya. Tapi jual nama. Dan kabeli beas, dan kabeli kopi gitu. Oh, naon mak? Jual kacang neng, mati ge jualan kacang. Oh iya. Berapa duitan? 2.000. Oh, ini kacang emak 2.000-an? Ya, kacang emak 2.000, kacang mama mah dijual neng. Oh, ini kacang emak? Kacang panjang ini mah. Oh, nya maksudnya ini kacang panjang emak. Kacang panjang. Oh, tapi aku kacang emak dijual. Udah ulah ku aki-aki. Oh, ulaheun kacang emak dijual. Oh, eta teh. Oh, terus eta jualan naon deui? Cau. Iya. Cau saya. Ya cau emak neng pamasihan rek dijual teh boga beas, bawa kopi. Oh, segala teh cau si Abah. Lain, si Abah mah ulaheun. Oh, teh dijual si Abah ge. Oh. Di mana ngalah di mana sih? Itu nang kuli ngalah di Bos Arif. Di kuliahna teh kacang. Oh, kuli di kuliahna kacang. Mate teh boga duit, teh boga beas, can boga kopi. Si Abah geus saeungeun ngopi. Oh, juga ngopi si Abah. Oh, gaweana teh ngan nangkep tuur we, jangan nangkep tuur. Oh, nya heuh atuh geus aki-aki naon deui atuh nya geus jualan we mah jual kacang emak we. Nya moal kacang mama. Oh, sing cari kanan. Cari kanan? Oh, nya heuh geus atuh gigina dijual. Kehera geura. Iya, asalna ngingetkeun aing ka ngimpi kamari yo. Ya, emak bobodoan nya dagang kacangnya. Tadi nyaan. Oh, nyaan. Man teh mawa cek? Henteu. Teu boga cek cok neng. Oh, lain mah urang ngimpi soalna ya aya nini mentaan merecek. Henteu man teu bohong ya. Teu boga mah teu parisa we neng. Ah, ada boga KTP acan neng. Oh, bodong meureun boga KTP mah. Oh, nya geus lah ayeuna mah kieu ya. Tuh, kumaha nya? Ieu aing aya duit nu cek kasem dia jeung meuli gula. Tapi bae we beuting ieu nini anu ieu teh ieu anu merecek aing. Ya, urang aya duit ya mak, ya 10.000 nya. Ieu mah jeuker emak we ya. Tah nya. Heeh. Kacang geus mak urang mah sedekah. Ieu. Heeh. Nya nuhun atuh neng. Geus man mak heeh. Sing ngamal ke ka emak teh sing barokahnya. Amin. Sing gede milikna, sing kabeli mobil, sing kabeli sawahnya, doakeun kumaha nya. Amin. Geus mak. Mari balik atuh nya. Kan di jalan mah lamun aya pengkolan mengkol tong lurus wae sing nubruk karunya eta nini teh aing mah ih ini aing teh dibere nanaon nya teh dibere cek teh dibere nanaon aing ih aing mah ngimpi teh terjadi kenyataan meureun tibang menang kacang jauh hungkul ih aing duit keur meuli gula deh teh nu cek asem duh aing meuli gula kumaha nya lah nganjuk we lah daripada aing untuk menang gula rek ngarujak kumaha aing. Aing mah ini teh ngawadul eta mah. Ieu ka mana anu beli gula sih? Nilina banget dah aing mah. Geus disiap-siap pun ieu proyekna. Mun bae esna kan nilina banget sih Siti mah ditita ka mana-mana teh. Emang geus duitna di dieu, nanaon di dieu. Ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh keur naon? Arek ngarujak. Oh, tadi teh Siti aya ka imah, ngajakan ngarujak. Heueuh pugu ieu nungguan si Siti cita meuli cengek jeung gula milila banget tadi dibere duit na geus teteh. Ka mana? Sih nya. Oh, nya. Ieu amis teh si teh kos kieu. Ya udah cari asaan. Kayak pugu gerek dirujak. Ih berak eta mah pasti sumpah simpang heula da. Selodan. Pasti ngobrol heula. Nih ampun dah, keur manggeus bahan-bahan di dieu tibang cita meuli gula ge meuli lapisan. Mana si mangkatna? Ih, aing mah jadi nganjuk deh aing gula teh. Duitna diperekeun ka ini. Menangna kacang jeung cau.
Duh aing berharap menang cek teh. Si jadi nganjuk aing. Baik ah, kayak aing ngabohong we kacekasem. Kan baik. Nganjuk deh ngaran manehna ieu ke cero dia. Kan beta manehna. Bodoh. Tadi buka kopi teh. Yo, pulana aing Ini gratisan sih nak itu. Segala mama kacang coba. Jangan naon kacang harus mencok. Ya aing mere tadi ambil ini. Aing dibere kacang tadi jauh ke ceker saria. Yo, sia mere duit 10.000 teh kurang. Hese. Ah bodoh teh. Ah. Ya aku kurangnya. Sama aja deh bonceng sakieu gula sakieu mah 10.000 mah. Henteu, tataana di 20.000 tuh kan cero dia. Mahal-mahal tuh. Mahal. Oh iya. Kayak sia bayarnya tuh kan cero dia jadi buka hutang 10.000. Coba ke kau yang ditanyakan ke coro dia. Siapa pasti nggak bohong di wae dah mah mungkin. Coro dia mah murah dah. Ima malah leuwih sok pulangan anak. Jika 10.000 na jangan jalan. Bener ah. Yang wes kayak terus ke saya mah ngarujak geus hutang mah ngangke we mending mah betul we. Belok mah ya. Hadi kumpingnya jauh gitu warung cero dia nah. Bener-bener ima nya. Oh. Cuma geus lila. Geus ya menang kacang dia jeung cau tah, kacang jeung cau. Sungai berulah, aing mending geus pribeuteung. Siapa rese banget ah. Tapi ya. Aduh, aing hayang minum aing aus. Coba eta ku geus dijieunkeun eta naon banget ah. Iya dia sakieu. Ada Kabulang teh. Aing kan geus aya si Rupin nyamper cemik Cangarunda. Lu ira da teh nya. Kabeh we cengekna. Buset. Alabatan omongan tetangga meureun. Heeh, pedes. Oh, Sarua ka saria tah. Ya ampun, aluran bager sakieuna nya. Kemarin kita tong didenge. Liur. Ih sakumaha ieu na. Saeutik. Dua. Kabeh tilu. Ah, hiji aing capek. Saandra we nya di sini haseun. Duh, cengekna saeutik sia teh sita kabeh tuh tibang sakieu. Buset, siang yang muncrut ah. Bisa anak dagang lotek. Heeh nya. Ayo ah nang dagang. Ini dagang ke mana nya? Deui nya paling kaya nu urang meulina eta gigireun eta. Oh, kalinya nganjuk. Heuh nya. Cuma kalinya nganjuk kan mun aing dagang. Heeh lah. Ya, tetangga mah kudu bageus teh. Nya dianjukkan we moal balik modal meureun. Kabu haji ge nginjem duit sia. Kayak beta. Ulah tateng sing main tidak suka. Ah, iya, jangan banyak-banyak. Bulu Ah. teh. Nah, geningan mending karak beres aing mah. Sudah ngomong we ah. Oh, meni. Di ieu amit-amit ieu jambu teh kos kieu ieu suing kieu. Dia min angin. Ngali. Ih, ieu anu keuteureun teu meunang nya. Menang. Eta mah kitu mah bagian urang, budak urang mah teu meunang. Oh, tadi keur simawar bener kitu. Ada amit orang ada karena. Oh. Mama nu jaga kan, Bu. Set aing mah ieu cengekna kuat 25, aing ngontrak mah ieu. Teu lada da. Buset 25 teu ladakeun we teh sepi. Ngeunah seger. Ini ceker banget. Ngampi anak dia yang ngerudak ieu ah. Anu, cek kalau mah tuh. Ada. Dia bagar. Loh, Bakal dia. Oh, Aduh, ada kacau yang ucap udah. kan yang ngerudak mah tuh, kasih mawar kalau salah neng. Baik, tak ini nih. Hampir heula nya mah. Ini mah bagian ngasuh di mana-mana. Heuh, sama batanya rujak deh, bujur nanggeus dol oge. Ah.
Seserian di kuat iki ini eta mah ngasih we. Amisnya jamunnya. Amis teh an buat ada ah. Menang nyopet itu jamu teh. Ya ampun, ini betul semua. Wah, tadi. Kabar ngaruh jamu ke mana ulah di anjing makan ah. Oh, yang makan ini mah. Terus kayaknya gua kayak sama Kayak gering deui deui aing anak pusing. Ah, kayak ngomel-ngomel. kasihan nanti nanti gerenya tadi urus kerja ah. Oh, laki aing tuh tadi berikan orang. Mama uyaran aku. Ada kan, geng? Ada. Aduh. Saya ada siau yang baru baru Baik. Baik. Jadi tadi saya kita kabeh wae. Dia lama nyari betung tong nyalakeun nya. Terus betulnya tuh ada tuh dah. Olahragaan ya. Lalu saya beresan ya beresan. Di, coba itu. Udah keterlaluan itu yang berat teman enak kok sih tuh nya. Tapi poho berat kan Pasti cek aing ge kabur ieu duit teh kabur da cek aing ge da. Kabur dah. Salam, kok itu tetang angkat wae. Di, yuk tinggal aing. Aing teh kabur ah. Ini masih ya, bohong saya kabur kemana teh hilang. Bohong tuh, teh. Aisyah jadi pikun. Percuma saya kabur lagi tetap saya kene. Ya, kan aing mah mere kacang, jauh. Geus ku aing karek diangeun ye kacangna lah. Oh nya, eta kan Geus karek kabur dah. Goblok tuh aing kabur siapa? Belum pisan udah tuh dah. Agar rawekeun pisan dah. Kudu teh keman nu aing kabeh ieu na gawekeun mah aing deh nu peperen. Allah. Mandi bangkrut pabrikna. Arahnya aku mantep bangkrut siapa sih yang meja naga di bawah. Sudah ganti ya serius. Nah kursi deh aya rodaan, aneh. Tadi aing kan digawe kantor ieu teh. Saya di kantor ini padong, bisa dibawa balik. Ya kacang emak. Iya kacang emak nih, pilih kacang panjang. Kacang.